bisi micin kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah jelgur kahuruan mun di kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Wah hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan satahun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Mun bae teh di mana nyangsangna. Cara cair gitu kan keberang. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia Kumaha kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Doh, nah kumaha teh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Cadumani. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Menet eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Nah, jadi teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh. Heeh. Tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh. Can BLT. Loba dipengkolkeun. Can BLT diparentet mah. Can BLT ti dituna mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disepitan. Heeh. Urangna cing gableg pucus deui. Kumaha. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah Kang. Hah? Diperhatikan ku pemerintah teh dijual gitu. Hah, rupa-rupa. Hah? Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli Si deui. keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh? Pesta demokrasi Tingkat legislatif Kang. legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi. Benar. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Benar. Hah? Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Ulah nu geus Lain ai kabeh mah ngan aya aya oknum. di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala papasualana oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Benar. Hah? Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kabentar gelap Kang. Eta tukang mariksa, tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Mending asa kulebah Kang. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa Kang. Nu mata kanu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya gaji pada gembleng. Heeh. Aya teh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon heeh sing ning ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah? Rekares mah geus mah Kang bener. Heeh, alah. Heeh kitu tah euy ti deweknya. Om, nuhun Kang. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Kau pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. makan. Nilai juang teh di dina gedurkeun, tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain Tuh, perang da urang. nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu, cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag. Nya jadi tahanan politik jadi salang-sara
jegur merdeka. Alhamdulillah penjajah bisa kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kala luar bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui pan tibalik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong bodo kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh mah heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewe ku sia nu maehan atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paul heuh alah ya alhamdulillah deuleu duh oh rempeg gang bagja teuing para dalang kadarieun bade tanang teh kan para dalang aya aya yuri aduh kula warga besar Papadi Kabupaten di Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Papadi ti Jakarta nya ti pusat alhamdulillah tah kieu kitu nu matak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah subuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ge ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput nya tak kitu ai can datang sararea teh baru kadang moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sate dumeh we aing teh pae ulah jeung teh pae segala ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot atukeun bae dua derepek pikir ku si leuing ai pae pabak geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui nya lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus sok eta sing pajange Kang bayangkeun ku si leuing sing jag-jag 50 tahun deui mah ayem alah di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk nya Kang Pak Haji Sidik jeung Bu Hajah Nining baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti jono geten teh mah ngan kade deuleu naon dari akang kade Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan eta dulur aing ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh heeh ieu mah ngaku-ngaku dukun kade cing hati-hati perlu diketrok huluna teh mah kade bisi ngaku-ngaku lain alhamdulillah Gusti nya kitu Kang tararepung urangnya tararepung jang bulan sakedeung deui euy naon akang sakedeung deui teh sakedeung deui jam sabaraha teh nya nah na teu akur euy jeung eueuh jaruman di jam teh jeung jamna ge eueuh deui uyuhan itu alah kira mana meuli jam itu nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat anjing ngawitanya kaping 25 Kang kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas naon silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu kanu teu nyaho datangan buru-buru gitu na moal rugi nya heeh bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu
geus kakolotanana tetep diajar. Diajar. Sapanjang hirup mah nya gitu. Gitu. Dari ilmu Ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalin. ilmu mah burukna teh dijak salere. Apaan kudu nginung ka waktu bi bapak ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi Aing belajar mah terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Benar Kang. Gitu aja yuk. Pek atuh didoakeun sing salamet Kang. Bukan raya lumur mimit raya ngerana. Ini rakang sami apa ada kalau mampa. Kusari rasa nu tunggal kulalan Gusti. Kang pilot Abah Kembang Karawang tunggalna kulalan Gusti.
pasayan dunungan damoa musnah Meja saking prawing wang tinarangan lampel kaki ya ampe gini sekar pinuji sekar nyebar kastore banglus lampahipun Arjuna anu parantos bunga-bunga ngang bunga kamarwata suhuta dina dirina reg-reg pageuh parantos nampi wejangan ti Sang Nalendra Prabu Batara Kresna dina mangsa enjing-enjing parantos beberesih menekung kanu Maha Agung kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra Arya Saktiha Kipat Manegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu ieu leres alu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran ieu Padmanegara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa. Oh, oi.
Icip cip hujan. Oh shit. Hey. Aduh kesukaan perwira pas awan pemilangun satria dalam bangsa dari Kumpul kalau kungan putih. Aku mah demi utang. Tinang tu sama tarere. Wayang isik. Wayang isik. kesukaan kejelasan Aya naon Gusti Setyaki. Wah, perlu babi begitu deh. Wah. Mudah-mudahan ulah. Oh, boleh. Duh. Oh, Buris Rawa. Eta jalma pika sabeuleun di sini. Senatian hawa pinter ora kateng bicara katana. Aku ora wedi. Duh. Satyaki moal ngasir teu prajurit. Wah ngejat. Duh. Moal ngejat di pakalangan hae. Leres. Moal mundur teu tempur sanajan nepi kana pahan pati kaula. Ieu ge. Ancur lembur papan kali tulis daya halanganana. Eta leres. Hei, manusia bakal datang. Wah, kumaha kulang? Moga timiti caritaan jeung rengkah paripurna kaula jadi sejarah. Batsaeun kana lanjeun. Tenan. Ajen juang dina dada gedurkeun ku sampean. Sumuhun. Para nonoman sakabeh Ulang tomong naga. anu bakal datang. Leres. Geus kacontohan Abimanyu gugur. Wah, kan tenan kulang. Hiji satria Satria tuladan temang tuladan. anu geus korban di medan daralaga. Nepi ka karansang, Banyu. Duh, Emut pengadedek kulang. rabuguh asuhan kaula. Utang terus. Buat teu kabayang wae adi. Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyata si Buris Rawa teh baheula tah. Marukana mureuna Subadra bogoheun. Burukan rek. Beut kitu mika hayang ka Subadra. Yang penek jeung pedek rek kedulan. Ai amakeun teh ka aing ti baheula. Unya asa dikantegan man. Asa dikantegan mun asa dihalang-halang. Jalan-halang. Padahal aku mah awewena tuh. Awewena teh sudieun deh kumaha. Kan tenan. Ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buris Rawa. Jadi Jadikeun ayeuna mah bulan ah. Di payun bapak menghungkul. Iya eta. teuneng ludeung hanteuring rang aing. Eta kunya. Assalamualaikum. Goblok sia. Mun urang mah cing atuh Mun bewa. ngomong ti kajauhan kene. Bewa Udah, heula Nek. atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah. Air luas. Sarua jeung jing sieunan jotolojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah.
Makin jangan ayalah segala pakai kaki. Pas nyungkun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon teh kan? Naon maksudna? Upami ngajawab ulah nyungkun. Halus teh kan. Sangat bot. Aya hibar ulah. Nun. Wah, hawa perang atuh akang. Mane nyawa si Buri Serawa? Kandenan ya. Anak saha satua? Amun apa? Buri Serawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru. Anak saya gitu. Prabu Salya di neraka, da ti kapungkur ge terang. Kan hayang saya teh mah hayang we nya. Da ieu mah supados seuri we. Tinggiuna bisa indung juga supados seuri segala. Peranakan teh Buri Serawa teh. Ari indungna ti mandaraka gitu. Bapana mah ti neraka, indungna mah hilap deui teh duka ti mana bangsa naon. Sami sareng abdi peranakan. Ari akang mah Mane oge peranakan deh, peranakan abdi oge. peranakan. Bapana sangsara, indungna beunghar. Oh, baik kok. Peranakan atuh jurig gitu mah. Turun ka bapana. Naon be tiis abdi? Tiis. Ya, tidak kumaha atuh parantos takdir teh mah. Dan dalam malu teh kan. Pilawanan kaula dina dangat ieu Buri Serawa. Bung kade eta Buri Serawa teh sih. Boga kalebihan naon? Kapungkur eta dikade ku 300 urang. Teudak. Henteu. Wah, eta Nying sieunan sia kaing. boga kadua Supaya sieun kaula supaya miris meureun. diduruk dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun. Eta ilmu da. Ilmu naon ngaranna? Buka ilmu naon. Di mana saya didurukna? Sieun aya seuneu mah ditu di Ciparai. Ari beri sa. Manehna cicing di deui kolot. Paingan teu neurak kan itu jauh. Jangan teuing gitu. Aku horawudi. Sieun Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku horawudi teh naon. mirap. Naon teteh hartosna teu sieun. Sieun. Teu sieun. Atuh kitu keun teu sieun kitu mah jeung horawudi nu teh. Urang Jawanya. Apa bahasa Kawi ya? Biasana urang Jawa urang mah. Jawa sia. Sia mah Jawa Barat. Jawa Kawi. Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ayeuna mah parantos disebutna ge siaran publik. Siaran publik TVRI Jawa Barat. Jawa Banten. Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda. Sunda seni tradisional. Abdi marketingna oge. Pikeun milerian sponsor. Akang nu miriman tempe lagi. Geus aya di tukang bako. Jiwir teh. Bako sebul. Bako. Jiwir kayaknya. Sana si teh sih. Naon? Saur Juragan Bima, saur teh aya harewakeun sakedap. Di mana dah? Di mana dah? Ye si beta satu. Di mana ida? Di to. Ini kabina-bina teuing saur teh tenang we atuh. Jauh jalan hawa perang. Calm down. Naon? Tenang. Naon Kang Dawon. Naon calm down teh? Naon? Tina beas teh mah kayak geuning gula beureum. Dawat atau beluguk teman mah. Dawat. Elah, ampun. Duka naon bulan di mana? Kali ditu bulan. Hali. Balik akangna. Sampurasun Kakang Bima. Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi Senopati halika. Dah, ieu gitu.
aya naon juragan walau dia bola tamtama sakedeng deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di teka kudu setra iya kula aya waktu saja urang manfaatkeun ye kula Saki Allah ari disauran kula Raden atur kaya panjenengan yuk aya naon yuk mengko dise tapi atur yuk yuk semangat ya Kang pilih pacar bohong abdi percaya aduh wilujeng agan sakedap deui panginten angkat ieu doa bejakeun ke bapa maneh kantenana ya kula nu ngadinten oge pun bapa mah kieu we kula di sisi Tegak Kulo Setra paling kaler teh geuning nu aya saung alit ieu kieu we kanya bari meuleum jagong naon sare aduh nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh iya musuh ti lelembut teh mudah-mudahan we naon bakal keur kaula ti maneh naon ai ti abdi mamakelan teh ulah gugur memeh tempur eta tuluy ulah perlaya memeh perang hartina hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki lumampah ka medan danalaga ulah dendam lumaku ka medan tempur ulah ujug mun ujug anu nyeredkeun mun dengki nu nyeredkeun mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur wah aya iya non naon cenah nuhun cenah sia teh leret mun urang mah ulah picirakeun naon sia teh ulah naon teh gebrus nah sia teh meni muga hiji di dieu anana di dieu gelega di dieu ah meni mung babarengan atuh sok tiiseun moakeun bae di dieu teh pot naon ti maneh bekel gan upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi cing kumaha ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi hayang dibikeun ka manehna upami agan ke gugur bedan tempur maot eta artos kusaha cobi aya kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi kanu hakna saha nu hakna teh si gareng ya kapang perangan mikeun duitna teh ka dulurna we da ka batur betara sih lain kuna naon abe babari motong datang nira tangan mana upakulingan rana datang nira tangan mana upakulingan rana ngantosan
waktu skala sangkala disada Padma negara ngadeheus ka Arya Bima sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya sembahmu aku terima abdi ge cekan teu dagan nuhun abdi ge nuhun wilujeng agang gerak tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu Syumuhun teu sangka deunya eta budak Abong Yuswa Kang ras eta kubageurna Juragan Abimanyu nya ai pangeh teh nah teu boleh medad saku aing teh nya Kang heeh eta geus membalikeun sendal ka Cimoan tansah diajeng-ajeng sieun anu dising hareupan ayeuna teh saha kusaha teh musuh hareup bakal dising hareupan saha sieun Kurawa lain pilawanan saha anu bade lawan si Burisrawa Burisrawa eta anu bogoheun ka Gusti Subadra kapungkur ya anu waosna keuseun ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali bener teu mayar nya cacan mulangkeun pi ka ayeuna oge teh nah eta gemesna Kang da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet uing harita teh ini teh ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu cek Akang nya nyari pasihan ku abdi teh batu batre tiis ya ki wajar sang saya sang saya wah sing persantan saya kene letik Setiaki moal ngejat di pakarangan nya aing anu tanaga mah kuat tapi teori taktik atuh nyata ulah sombong gitu ieu teh waktu balitungan dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit nah eta we eta ulah gede gule hirup mah dalar raskulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan cing percaya doa apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan tapi tetep waspada mah kudu kumawi sok kurang latihan ulah sagedeung lah kurang latihan ulah sagedeung iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih sokanya latihan heula sing baralek ai heuh marek jadi pamilon alah ampun loba kriteria nu bakal dipunteun ya sing hati-hati kaning Yuri nanti barudak ngora unggul deuleu patutun dalang apep aya nu kolot sia urang Asep Teruna kejadian langka teh makhluk aneh bisa jadi Yuri eta nu kejem eta kan alah eta dulur aing Asep Teruna mah keuding disebut makhluk aneh cenah anggeus pi omongan anggeus sepanjang belikan sia teh mah kadeh cara nyerang jeung cara diserang. What? Cara nyerang jeung cara diserang. Oh, mangga atuh nuhun deui sata cara ge. Paham teh eta Nyigah, Bot. Nah, nyigah. Gara latihan catur gitu Akang. Abong jiwa perang unggul ka aing teh. Garangas Akang. Eta ku sarumangetna resep teh mah. Da teh sieun jeung hareupan paeh. Mode dewek kitu. Nya. Akang teh sieun bener. Aya loba ka sieun sia eta mah jeung hareupan ditagih aing mah. Sieun teh. Haling daula. Sae wilujeng kulana. Sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana pihak kapalana ya. Permios dit.
Mun karar itu. Perintah negang. Ayo atuh. Ayo. Jo ieu ka aing teh. Berisik salah. Setengah jam lumayan. Mangga ulah. Maksana cara nyerang jeung cara diserang. Oh, mangga. Siap. Tapi punten ye, ya, punten sok. Anggap aing musuh. Siap. Ada yang sing rancing geus ya. Jadi cara nyerang sareng diserang. Iya. Sok serang aing. Serang. Punten, ulah mah punten sabulu. Hoi. Lumatak cing hati-hati sia. Cing rancing geus teh eta. Di dieu kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake. Lain ngukur fisik gunakeun otak pake. Pakai siasat atuh. Ulah polos. Jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali. Bisa nakis nu bieu. Laras. Sing rancing geus. Jadi ulah nganukur ngomong wungku sia. Kade. Tak itu cara nyerang. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana. Beureum teu ulah katingali jalembarna. Siap. Wah. Sok. Baik. Salah. Waduh, salah teh salah. Salah nah masih keneh katenyo bisa katewa. Huya. Oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah. Wah punten halus lain punten. Karena ingin ada nyeri seketik. Nah itu dijalankeun kok. Sok carana newak musuh. Wih. Geus kieu kumaha diseret sok tong beja dulu. Woi. Aing kaseret pan. Ya. Nah, lamun kaseret kieu tandaga tuturkeun. Tuturkeun ana tuh sok seret. Ieu tuh. Terus kieu apaan karingala tah. Siku atuh. Lain serius ya. Latihan teh sing serius. Dinas. Terkalawanan musuh. Nuhun. Oh cari jadi cara newak teh gitunya aja. Lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh. Nuturkeun tenaga musuh. Ieu. Ka mana buratna? Persanten. Persaimbangan. Sok wae diseret. Iya, wae. Ya. Halus. Eta teori teh Halus. Makang. Naon di akang teh? Ya kitu. Gunungan aing teh. Eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh. Diamut keneh lagi. Inget keneh eta bega yeuna juragan Bima. Pada jasa akang. Oh da dewek oge saeutik gede na milu ngalatih. Kiring akang. Oh, Latihan jeung baju. ngan gegede mah baheula teh ngelatih jajan aing teh. Eta musuh newa eta musuh nyebrut. Kap. Tong kope ieu newa, ieu motongkeun leungeun. Kap. Nyeret ka dieu. Eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh. Mawa ka dieu di kieu teh digendong. Cerat. Didinya. Alah aya ku kitu leuh. Baemut keneh. Oh. Latihan di akang baheula. Geus latihan di lagi jeung duit. Lain wala. Suka tetenya kuring datang. Oh, udah buka langkang goblok. Da aing kana kalangkangna wawuh. Aku beda rupanya beda
eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak ta sileing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi sileing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mau poho ngan kana hutang si masak poho teh Sete gara sok da aing teh percaya henteu ka siling teh soal usik teh sia mah baca capek unggul oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah percaya nya hampura we ye oh sok gamburan segala dalilnya latihan tapi sia mah sok nyaan kade sia moal atuh beakeun tenaga keungke meureun aing hah ya goblok sia montong ada dewa sih cuy ada latihannya mah dalilnya atuh heeh hoe sok tuturkeun hoe ya terus syarat kurinda halo hoe ta hoe ta oh bener euy bener euy air ikatna mah mau itu hoe potong musik halo kumaha geus kieu sok hayanya kadieu eta bahayana mah tuh dah eta nanya duhan da aing nyeri kumaha we sagan resort teh alah wek musik kumaha kita aya eta akang teh lah nginjem nya nginjem tenaga babaturan kumaha mau ditoko kuring tah tuturkeun tenaga sileing bah anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap mah bisa walakaya bawa ka di sa dibawa ka di teh hese pan so bawa deui ka dieu walikeun tah ka ditu hese ka dieu hese da cek dewek mending cicing ai geus ka ditu teu beunang nah si eta bener teh oh bisi poho nya aya eleh teh miningan kasalahan heeh eta kitu deh ngelehan mana lanceuk aing mah wah ieu latihan serius na mah ya Sara jeung katangtuan gada ulan awas kadang-kadang sia kabawa labuh ku tarikna gada muih ade kabawa tenaga konsina kuda-kuda heula kudu pageuh masekon kuda-kuda ya masekon langkah salapan pake berat ka dieu ngalangkah ka hareup saeutik contohna sok kuda-kuda pageuhan ieu sing pageuh sing masekon sia kana sana pada pageuhan teh mah hap pageuhan sekali oge pageuhan hap iupun potong seri sia halus Woyo. One.
Hasan. Acan. Acan. Woi. 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 Tenyo lompat musuh di mana? Di mana Allah. datang musuh teh? Siap. Woi. Woi. Hai. Woi. Halus. Halus. Hujan teuing baru sebelum. Da eta napasna ditahan. Allah. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungeuh gada aing. Sok. Woi. Satakarna Iya. Udah salina mah gede. Ulah nyeun alasan sia. lain gede jeung leutik geus yo. Woi. 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 Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi wikeun gada contona toh. Woi. Ulah. Artinya geus kakonsi iyo. Matak ulah digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bensar hulu. Tilu tahun tur coplok. Hehe. What you? What you? Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian kita. Ayeuna lompat. Lompat kumaha? Lompat. Tuturkeun lompat aing, ka udag lompat aing, hartina geus saimbang jeung aing. Oh, nu salina mah lekahna gede, pokona tuturkeun. Udah nepi ka finish. Kuna gada. Soho. Aduh nyampeurkeun tadi salukan. Naon Kang? Ya, cekap dia. Kurang ditu. Kesaka tingali we Kang. Di dia. Nah, siang deketan. Oh, jangan. Siap. Di dia setarna ya, awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana badanna beureum anu dicecepkeun ku si cebot. Eta finishna. Oh, kalau itu ya. Dia tetap finish. Finish. Nu aya badan. Apa sih finish? Kan aneh. Manuk seperti burung walet. Ka finish sama tuh. Di palototan. Ai molotot teh paur aing dulu. Da eta dilonyeng we. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Gempe atuh. Sidik tuh angraka menyaah teh. Siap. Apa? Siap. Di mana aing geus nyebutkeun tilu. Terus barang ngalengkah lompat, tuturkeun aing. Siap. Kaberecat. Hiji. Oke, turun. Ada hiji. Hiji. Awas. Dua. Awas. Kada negikeun pikan tilu teh. Tilu. Oh, salina. Pika geuleuheun saya. Itu antara seuri mana. Awas. Digoda di kitu teh bau deh. Kejem menjana mah. Tilu. Da make lu narika pondok dan ditinggalin. Lajeng Satya ki kagungan aji kidangkan sana bisa lompat ngaluwihan naon. Doh,
Iya ge. dan nerah ingkang ngawat tekaji ngawat tekaji kidang kancana kidang kancana lir malam tu meraping api saksi domatu sakacap nyata satyaki luar biasa lompat. Wah. Kayak gitu satyaki tanya geleutik tinggali nepi ka wa anjir. Bulut-bulut deui itu. Buntet-buntet tuh itu mah. Hebatna satyaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu. Kawas domba. Salak kamu. Duk. Aduh. Tidak kancana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh ngapoe. Eta dina Agustus kira-kira. Juara wae itu teh. Menang wae geuning dina Agustus lari siling. Di RW genep teu menang wae. Ai siling kumaha teh menang lari teh. Badak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih. Ai ngan atuh goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng ge jeung Juragan Bima atuh kana bandera beureum. Naon? Break lupat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah, mung tara diseusuh. Ye, ngawirang batur teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Ujam injeum sok dibere wae. Siap. Hitungan tapi. Tungan. Kumaha? Lamun dewek geus nyebut 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Kanu beureum umat kanu beureum ulah mana wae sia teh. Tuturkeun aing. Sia mah sok kitu. Aing ka dinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing hera. Sing serius. Kusang hitungna. Dek ku siling dek ku dewek di dinya asa komano. Ya. Sok. Hiji. Oke. 2. Ngecengkan mah. 3. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Numuruhan moal aya bari nange antep. Terus. Naon kan teh? Lamun deukeut di baledog aing. Ngangerakeun sia teh mah nya. Apa bodoh kan? Kabida hana capek aing. Kitu kaayaanana. Oh, di pihak Kurawa nyaeta Buris Rawa anu nampi pancen jadi senopati alit-alit cicing ti palih kaler dina cacapit urangna dina gelar urang sinukeun urang pengawakan jangkung gede Simardada Iya ge. halu mampah Buris Rawa. Ya. Si kepedang tafsir kana berita rasa malali moe.
Raka Prabu Suyudana tenang boy ya hancur pihak Pandawa ya. Ingkang ngalaga wontening Tegak Kurusetra jadi senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit urang aya ti palih kaler ya kebeneran pisan ayeuna sifat bernegara pilawanan aing Satyaki anu ngajejerik ka aing ti bageula loba ngaledek dina waktu aing katarik kataji ka pati-pati ku Subadra diharapkan si Arjuna paeh ku guruna aing bogarana Subadra geuling
parantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing wala dia bala tamtama Duh, iya. Arjuna parantos ngabar panah atuh Rasidrona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna Leres. parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda dinten ieu ngawitan deui Iya. panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang nimulkeun sorak nyaeta anu kasakseni ku wala dia bala tamtama ti dua belah pihakanana Iya. ku nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serang batur iya ayo maju ayo Siap, Batur, siap. Maju, Batur, maju. Maju, Batur. hancur siapa ieu Pandawa sombong sampean ayo sia sing harapan aing woi 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 ya woi ya Astagfirullahaladzim. Karena menjadi tentara gitu ya. Ayo nempok getih teh aing mah telu beraja. Naon itu lu beraja, Kang? Yul reye hayang dahar. Halo. Ieu mah ti pihak mun geus teu aneh euy. Wah, Kang, da resikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing mah kuasa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Akang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat sing berekbek. Akang Ayeuna mah geus teu pati aneh. geus biasa deui meureun, Kang. Muga-muga barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong negara berdak Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban bener. di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup Anak incu. pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing
Cinyang Karu. usian kemerdekaan Cinyang Karuk dina kalbu Bener. nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu kan. Sanajan pihak musuh udah pugu oge dia jelema sarua atuh aya geus paeh we euy. Sarua we Kang. Gede. Ya, dikubur masa we di dinya lah. Ieu sayu lu kopral UNED. Iya. Anu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Ieu mah ti pihak urang ieu. Di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge muga-muga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodok batur. Tina puak paok atawa kumaha we biheung heuh da jelema atuh. Jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener kan. Alah Haji Mustofa atuh. Kopral Apo. Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Andi. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mumil udah salah ngagusur. Heeh. Satiaki motong garuksak ulah dia malah tam-tama aing jahat. Sobat orang patutunggalan jeung kuris rama. Musuh tiba heula ieu. Ya, waktu balitungan Satiaki. So, sakarepmu aku ladeni. Dipasakakan diksa kula beraja. Diksa orang yang pangucap. Kula pawangan. Raja lalanap nompupuh tumpang sumantra hanira kurang pangaribawa. Orang dene mobrol katibaran pusakaku. Aja kaken bacot biadang suram merata jaya merata nyaka sabuk bilang tatu aduh teluk ampar tiga maju
teras-terasna anu aya dina luhur kareta. Duh, ieu ge. Anu teras-terasan saling serang sareng guruna nyaeta Sidrona. Sok Arjuna. Keluarkeun ilmu pada jambe bawake. Keluarkeun oe. Pinasti kersayang tumampara. Duh, ieu ge. Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler. Leres. Katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Burisrawa. Cilaka si Satyaki itu. Tos kaseret Gusti Batara. Jadi kaula nun kula kaseret urang ieu. Memang hebat si Dorna. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teh kitu ya. Tak moal ngungkulan mastaka ulan. Atuh kedah kumaha kieu we. Kinten-kintenna Rai sangem nemak buuk akang. Ari maksad salirapan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu der kudu nemak buuk. Maksadna kieu. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina keuna hartina urang sadaya teh bakal penak sareng kaunggulan. Bakal kumpul peperangan teh dinten aja ieu. Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Lajeng Batara Kresna nyabut rambut. Mangga palih ditu segede. Ya buuk wakang dipanteng. Leres. Upami keuna hartosna unggul urang sadayana. Hapunten atuh kaula nu Prabu Batara Kresna socana ngalirikak kiwa sareng katengen nyaeta ngalalempeng panah Arjuna ka Burisrawa anu nuju ngagalai Padma Negara kitu kayana. Paling itu segede, paling itu segede. Tah tidinya cowi. Apunten Raka Batara bilih keuna kasalina. Rasikona akang pae. Bangga. Atuh tong dilelempeng ka akang kana buukna we. Sieun meureun. Aya kecil. Pakai jarian. Punten Raka Batara sok. Iya. Wah, hebat jadi. Hebat luar biasa. Don. Lajeng. Order bangsat. Hayo sia. Nganya nyari jeung sanggup modalan aing teh nepi ka pelbah mana kasakten sampean Padma Negara. Dinasti Kersahyang tumampara. Ieu panah Arjuna anu ngablesat tina kareta palih ti kidul. Abang kena Residorna guruna. Kakungan Aji Sirweta dadur wendas di Burwenda. Itu kayaanana. Ieu panah Arjuna anu melesat di paling kidul keuna kana tahta kuna Burisrawa. Ya. Kang. Kumaha
nasib dapat menegara dulu itu euy. Bukan teh sedang kek kakak Oh ayo ngomong ada-ada silung aneh tak itu nana ke jelema jelema sempal tak-takna ieu Boris Rawa barang juga saha-sahapat menegara rekatnya anak gada iya Boris Rawa ditinggang sirahna besar kepada modar ya guys ya jangkung gede gini teburungnya keok bro